Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun simkuring pun kania pratiwi. Di pangkaran simkuring ngadeg mangrupa salah sahiji gedong agreng. Gedong anu euyeub ku carita sajarah Kota Cimahi. Kumaha carita lengkepna? Nyanggakeun pamiarsa. Wangunan anu ayeuna katelah The Historic diwangun dina taun 1885 dina zaman kolonialisme Walanda. Gedong cagar budaya ieu ayana di Jalan Gatot Subroto nomor 18, Kacamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Wangunan di historis. Wangunan ieu disewa ku pihak swasta sarta ngabaharanan jadi historis. Wangunan ieu sering diayakeun acara nyaeta kesenian sareng hiburan. Di The Historis oge sok diayakeun acara konser musik, festival film, sareng pameran seni. Sareng saterusna. Wangunan ieu dijieun minangka sarana silaturahmi antara prajurit jeung bangsawan Walanda dina mangsa kolonial. Tah satuluyna gedong ieu mimitina diwangun jeung difungsikeun salaku tempat anu dipake pikeun acara-acara pesta. Saperti dansa, ngopi, biliar, jeung acara-acara sejena. Pamiarsa, sakitu informasi ngeunaan gedong bersejarah The Historic di Kota Cimahi. Simkuring pun kania pratiwi, Neda Widi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.